Sampurasun sadayana ngapangkeun nami abdi anu rapid munajat di kelas 12 TI 3. Abdi di dieu bade macangkeun artikel ngeunaan salah sahiji kadaharan di Jawa Barat nyaeta tahu gejrot. Tahu gejrot nyaeta kadaharan khas di daerah Cirebon, Jawa Kulon. Asal muasalna tahu gejrot teh di desa Jatiseng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Tahu gejrot geus aya ti samemeh Indonesia merdeka. Tiwari tahu gejrot geus sumebar di sakuliah Jawa Kulon, Jakarta jeung sabagayna. Biasana jualanna make tanggungan bisa kapanggih di sisi jalan atawa di tempat-tempat pameran. Tahu gejrot teh dijieuna tina tahu digoreng, dipotong sarta samarana tina bawang beureum, cabe rawit sarta gula beureum. Sadarhana pisan kadaharan ieu, tapi rasana rongkah sarta miboga ciri khas tibatan nu sejen. Tahu gejrot biasana dipidangkeun dina hiji cobek atawa layah leutik. Kadaharan tradisional ieu bahan utamana tahu anu ngabogaan ciri khas nu beda. Tahu jenis ieu ngabogaan tekstur unik sarta beda kalayan tahu jenis sajena. Lamun diperhatikeun secara cermat sanggeus biasakan tahu baris ngabogaan tekstur barongga jeung kulit ranggu sarta daging ipis anu nempel dina kulitna. Cara nyajikeun sadarahana sarta masih tradisional. Eta jadi ciri khas ti tahu gejrot ieu. Gejrot nyaeta istilah nalika cai meunaan tekanan. Sensasi gejrot tina tahu gejrot asalna tina irisan leutik tahu anu tekstur isina condong kosong anu bakal nyerep kuah anu muncrat nalika digigit. Ieu sensasi gejrot nalika tuang tahu sareng pasang kaldu. Sambal tahu gejrot make gula beureum, pulup jeung uyah secukupnya. Cara nyiapkeun tahu gejrot sigana geus jadi rumus anu salah sahat. Lamun ngadahar tahu, bayangkeun lamun tahu anu digunakeunna tahu anu teksturna kulitna tipis jeung isiana anu padet, maka sensasi gejrot teh bisa jadi teu sesenang tahu gejrot. Utamana upami ngago tahu sumedang anu rasana geus asin, upami disayogikeun sareng sambal tahu gejrot anu gurih bakal langkung asing. Anu pasti ukur tahu gejrot anu pas disuguhan ku semur gula beureum. Kitu cenah tahu geus dikonsumsi ku urang Cina saprak 164 sebelum Masehi dina mangsa dinastihan. Sumberna ka Nusantara dianggap saluyu jeung datangna Pandeta Buddha di abad ke-7 nepi ke abad ke-10 Masehi. Tahu dibawa ka marenaha salaku sumber protein penting sabab lobana Imam Buddha anu vegetarian. Sanaos kitu teu aya bukti anu cukup pikeun ngayuran pendapat ieu salaku beberan anu pasti. Nah, kitu tahu gejrot tina abdi bacakeun. Mohon kasadayana hatur nuhun.